Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra kaum dangu Doing Sundan Cing Adnan alhamdulillah tiasa tepang dangu deui dina gelaran Doing Sunda anu baris ngalajengkeun cumarios Munjung Gondoruo dina seri ke-27 nya para mitra. Rupina ieu teh kawengian ya numawi encingna nembe uih. Mitra kaum dangu langkung ti payun sim kuring nyuhun pangapunten tina samudayaning kalepatan. Sok pilihna aya kasamian dina nami tempat gelar sareng sajabina. Numawi daya mangan saukur carios fiksi anu direka ku sim kuring etang-etang kangge hiburan mitra kaum dangu sadayana. Kukituna supados tong nyangkolong teuing kana waktos mangga dangukeun deui wae kalajengan carios Munjung Gondoruo dina seri ke-27. Wilujeng ngadangukeun yuk ah. Para mitra kaum dangu nyaturkeun di waktu siang kirang langkung ditabuh dua kiwari nyarioskeun ka Mang Yayan anu kaleresan di imahna ge memang loba keneh wargi anu sejen pada pabantos dina perkawis ngasakandeungeun sareng sajabina ditambi kangge wengi teh da bade diayakeun tahlilan peuting kahijina nya kiwari oge kaleresan tos aya pawakil jari sareng Mang Taslim anu maksadna nyemahna teh bade ngadugikeun saperkawis katerangan-katerangan anu dikengingkeunana waktos tadi nyemah ka imahna Mang Haji Wawan para mitra. Janten kitu Mang Yayan, umutkeun kuring katerangan ti Haji Wawan aya leresna. Dina ieu kuring mah sanes mela ka manehna atanapi di tukang teh aya sumplan amplop ti manehna. Sing percanten ka kuring, yakin Haji Wawan teh ukur beunang fitnah dina hal ieu mamang. Ceuk wakil jari para mitra. Singget nama kantos ngadugikeun sadaya halna anu diterangkeun ku Haji Wawan ka anjeunna jeung Mang Taslim. Leres Mang Yayan, uning langkung satuju keneh upamina manggahas salaku dulungan Mang Yayan teh kiwari ngiring oge tiasa deui barang sumpah ngabuktoskeun sapertos nembe anu disaurkeun ku pawakil Mang. Ceuk Mang Taslim para mitra. Anjeunna ngabubuhan katerangan anu istuning sajalur jeung wakil jari. Atuh ieu teh na janten kadudungan-dudungan urang ieu teh pawakil. Anu kudu kaca candak oge dina perkawis ieu. Hadas panjelma ge pada terangeun kabeh. Naon anu kamari peuting nalika Jeunat putra kuring ngantunkeun teh aya kunti anu hiber ngaleungitna teh di imah si Wawan. Pan eta geus cukup bukti atuh. Kantenan dunungan mah da harita kajadian ge bareng urang jeung Mang Kampleng di kebun terong. Tembal Mang Yayan para mitra. Palebah dieu manehna masih can kene bisa percaya wae diyakinan ku sacekapna katerangan anu ditepikeun ku Mang Taslim jeung pawakil jari. Memang leres Mang Yayan. Nanging aku nah Mang Yayan teu emut cara kapungkur kumaha Mang Yayan anu geus yakin. Istuning mangga hate panjelman anu dicurigaan Munjung. Ye da ayeuna Mang Taslim geus terang. Lumeh ku kuring oge dicaritakeun teu kapungkur teh kumaha antawis kuring, Mang Yayan oge Haji Wawan. Nah aku naon ayeuna Mang Yayan bet siga-siga kalah kaneundeun rasa geuneuh ka Haji Wawan teh atuh Mang. Pan ieu teh batur urang keneh geus siga lain batur ka malihan siga dulur pan antawis urang jeung Haji Wawan jeung Mang Yayan teh bet jadi mumusuhan kieu atuh. Tembal wakil jari bari di akhiran naros ka Mang Yayan harita. Dume numutkeun wakil jari mah Mang Yayan dina kaayaan anu panginten kacolongan ku cara nu kiwari teu disadaran dumeh manggaha teh lain kedahna jelema anu kudu aya di pihak manehna para mitra. Ya punten ieu nya.
sanes teh kuring aya katerangan ya Mang. Kuring oge geus balaka ya ka Pak Wakil waktu mulang nya mah ti Mang Haji Wawan. Saleresna kuring geus lami terang Mang. Kantos kuring manggihan sorangan oge aya makhluk anu keung. Nyaeta bisa janten panginten cek Batur Gondorwo. Atanapi makhluk naon lah. Asup kapan tukang iman dunungan Mang Yayan. Nanging kuring hawatos anu kuring tempos yang dikocapkeun ka Batur teh bakal janten rea omong anu jantena nyilakakeun ka kuring dewek. Kaleresan dume nembe tadinya mah ka Mang Haji Wawan abdi keing katerangan kitu kieuna. Lajeng we atuh ngawantunkeun ieu kuring teh balaka ka Pak Wakil. Janten kuring mah dugi kiwari masih boga rasa duga-duga teh dalahna memang manggaha ieu teh Mang. Mang Taslim harita sing horeng anjeunna ge kalebet jelema anu kungsi manggihan keanehan nu mondok ka imah manggaha. Janten mun ngajujut kana katerangan anu hampir-hampir sarua. Antawis kapungkur Haji Wawan dugi Mang Yayan sorangan nya saleresna taya karaguan dume saksi teh saleresna langkung ti dua jalmi anu tos manggihan kitu para mitra. Halo Pak Wakil, nah janten kieu teh. Janten urang rumah saya bingung kiwari dume katerangan ti dieu kieu, ti ditu kitu. Lajeng mana anu bener? Tungtungna mah poek teh. Ari kitu mah janten langkung saya kumaha atuh ieu teh Pak Wakil. Tembal Mang Yayan para mitra. Bejana ngarasa poek dume tos ngadangu beja ti Mang Taslim jeung Wakil Jari teh. Lan kitu anjeunna janten masrahkeun we palebah dieu mah ka Pak Wakil Jari salaku bapa masyarakat di Lembur Growong. Nah Mang Yayan, saperkawis kitu saya nama kiwari urang atur we rencana supados kacana kelaukna caina tetap keneh herang. Langtos rencana teh kudu asa kayeuna mah. Ulah siga bareto nu taya puguh tungtunganana. Ayeuna mah kieu we numutkeun kuring ya Mang. Mang Yayan ongko-ongko ulah teh nyirenan sikap anu lain-lain kadunungan Mang Yayan sorangan. Justru ieu teh kasempetan alus keur Mang Yayan salaku urang jero bisa neuleuman ka manggaha. Kumaha carana istuning di dieu mah kuring nyerenkeun sadayana ka Mang Yayan. Perkawis Haji Wawan sing percanten ka kuring. Jauh Mang. Yen Mang Haji Wawan teh munjung atanapi itu ieu lain sami jauh manehna mah. Sabab da urang KBG terang manehna lain ukur kiwari hungkul. Babaturan jeung urang jeung Mang Yayan ge. Tiba heula teh pan batur deukeut batur ulin sorangan Mang. Tah keun kapayuna urang pikiran jeung Haji Wawan kumaha tindak lengkah salajengna pikeun saenggalna bisa nimukeun dalang dina ieu perkawis. Cek Pak Wakil Jari. Anjeunna gaduh pikiran dina nangtoskeun rencana harita kudu kitu carana. Utamina aya lolongkrang alus pikeun harita tiasa mentaskeun masalah anu geus lami ayana. Khususna perkawis anu kiwari geus ngagegerkeun deui ku janten sieun keur papada wargi di lembur sejen oge ku ayana jenat jang dudung anu maot disangki ku janten tumbal ti nu marakayangan. Upami kitu Mang Yayan, sapertos nembe anu ku Pak Wakil carioskeun nya. Eta langkung sae pikeun dicobi ku Mang Yayan. Ditalungtik we sacarana jeung sacirina. Urang lalaunan nanging kedah pasti. Sanes pan Mang Yayan ge panginten dendam ka sajal mana anu geus nelasan tuang putra teh. Mang Taslim tembal deui bari nyeseup udud. Gunem catur harita katingal banget ati-atina para mitra. Katenan atuh Mang Taslim. Teu narima duge akhirna nyawa kuring ge. Mun anu geus ngalapati anak urang teh ye can keneh beunang jeung nyaho saha eta anu geus ngalakukeunana. Janten kumaha ya tuh Pak Wakil? Ari kitu tangtos urang berarti geus salah ieu teh salami ieu. Nya istuning urang teh sadar lah Pak Wakilnya. Kayaanana urang jauh jeung Wawan teh. Dumehna hate leutik mah boga sirik kuring teh. Ningal Wawan anu bisa meuntas dina kasangsaraan teh cara urang anu masih kieu ayana. Mang Yayan tembalna bari kiwari ngakon sadar. Dumeh geus jauh lalampahan salah
mawa diri kurasa sirik ka batur sorangan para mitra. Alhamdulillah upami kiwari Mang Yayan parantos ngakon kasalahan mah. Pek geura tobatan ka Allah jeung minta pangampuranna ti Haji Wawan sakeluargi Mang. Meung masih aya kasempetan anu sae. Kuring yakin Haji Wawan ge moal bakal henteu ngahampura, pasti ngahampura manehna mah. Da sabab naon? Manehna mah teu ngewa ka Mang Yayan ge henteu. Sing percanten ka urang. Ceuk wakil jari. Terang jeung geus panggih oge naon masalah anu ngajantenkeun Mang Yayan teh jauh jeung Haji Wawan. Sing horeng mah dikawitan ku boga rasa sirik kana kamajengan batur sorangan para mitra. Suhun Mang Yayan. Alhamdulillah kuring ngiring bingat tiasa ningal dari masyarakat di lembur teh silih pageuh. Dina perkawi silaturahim. Janten nambih duduluran deui. Nu atos nya atos. Kiwari lain deui caritana. Kitu deui perkawis anu bakal dilengkah ka payuna nginaan tadi. Masalah anu geus pasti teh Mang Yayan kedah sing tiasa kangge ngorek saleres-saleresna manggaha Mang. Kumaha? Mang Yayan sanggem ieu teh. Mang Taslim oge ngiring tembal. Bari muguhkeun dina akhir cariosna kana mastikeun ka Mang Yayan dina kasanggemanana keur nalungtik ka manggaha sakaluargi para mitra. Urang sanggem Mang Taslim. Oge Pak Wakil lah. Nu mawi mun leres ka pendak bener eta jelmana. Tangtos carios kapungkur ti kawit pamajikan urang diregedan ayeuna anak urang di Alapati. Urang hayang nyaho aya naon jeung kunaon siga-siga ukur ngincar ka keluarga urang hungkul ieu teh. Tembal Mang Yayan. Pasti keur sajalan nyanggeman cara hal anu janten cara talungtik nu geus diatur harita. Keun Mang Yayan, perkawis mun kapanggih mah bakal gampang. Nu penting urang geus tuntas heula ayeuna mah ye ngeunaan Mang Yayan jeung Haji Wawan. Kuring panginten bakal ngadugikeun beja ka Haji Wawan perkawis Mang Yayan menta hampura oge. Jeung oge ayeuna tugas urang sarerea ka sadaya masyarakat di lembur. Lantaran geus kapalang dan nu sejen teh kabawa tuduhan yen Haji Wawan teh jelema munjung. Numutkeun kuring perkawis ieu teh da ngarentet kana keamanan balarea oge tantosna. Nya ku kituna ieu kedah janten tanggung jawab sarerea dina ngajujut dalangna sadaya. Ku kituna kuring gaduh rencana kieu ye. Peuting ayeuna urang ondang Haji Wawan kangge tahlil. Sabab yakin manggaha moal pisan bakal ngiring tahlilan. Nu mawi sapanjang sawe anu beunang papait di lembur anjeunna mah tara aya. Bujang kitu eta mah sigit 5 waktu ulah ding 5 waktu lah magrib isya can pernah manehna mah aya. Sugan berjamaah ngiring yasinan naon henteu teu aya pisan. Ku kituna kuring bakal mingpin pangdugian kocap jeung rencana ieu ka sadaya anu hadir engke. Pikeun sasarengan dina nuntaskeun ieu perkawis. Naon margina da geus wayahna kudu sauyunan dina meunangkeun dalang karuksakan anu biadab dina hal ieu teh. Kocapna wakil jari para mitra. Teges jeung kaharti dina harita anu bade bewara ka para wargi nalika engke tahlilan ngeunaan perkawis atanapi hal anu geus diatur kiwari dina gunem caturna. Urang satuju Pak Wakil lah. Sok. Ngarasa gede hati oge geuning urang. Ari aya sigap tanggepan tutulungan ti Pak Wakil jeung sadaya mah dina masalah anu pait ka keluarga kuring ayeuna teh. Da kanten anu ge ayeuna ge teu aya pisan. Eta sugan dunungan atanapi pamajikanana jol ngalayat ka urang. Teu aya nongol-nongolna. Padahal mah teu pantes kitu. Da dudungan sorangan eta teh. Bener cek Wawan ye. Urang geus salah ka Wawan nuduh ku lain-lain ieu teh aduh. Ceuk Mang Yayan para mitra. Kiwari sadar deui ku saleresna kasadaran anu lahir tina manahna. Salah manehna salami ieu geus banget ngewa kana kamajengan Mang Haji Wawan. Ya geus Mang. Luping geus jelas da perkawis teh bakal
disawalakeun sareng wargi sadayana kewengi nya. Sanes kirang sono ieu mah ye. Ya kuring aya prayogi heula bade nganterkeun entog kang mitoha. Panginten tiasa disambung deui kewengi lah nya paoh ieu. Sumun. Nya kitu we singket namanya Mang Yayan. Gampil kewengi dilajeng deui obrolan teh. Siap lah hok mangga. Sok itu we lah sae. Mangga paoh ge pangdugikeun ka mengaji wawan nya. Oh geus dugikeun ku kuring. Pungkas harita wakil jari nganggesan nyemahna ka Mang Yayan. Lajeng Mang Taslim oge wakil jari ge permios para mitra. Mang Yayan oge muru deui kanu sejen di dapur nu memang rame. Harita teh loba para kaum ibu jeung bapa anu ngabantosan keur tahlilan kangge wengi. Nyaeta dina wengi kahijina Jenat Jang Dudung putra tunggal Mang Yayan. Para mitra kaum dangu, angin sore ngahaliwir, daun waru jeung kalapa ngagupayan katebak angin harita. Sora manuk di pakarangan ngabawaas pilemburan. Lembur anu hirup ku mangrupi-rupi masyarakatna subur ku papelakanana beunghar herang ku caina nu ti gunung maeran ka eta wahangan di lembur. Mang Kampleng kaleresan mantun terong. Kenging panen tadi di kebun manggaha. Sanes terong teh pamere ti manggaha nanging memang bagian Mang Kampleng nu ngahaja dipasihkeun etang-etang ngiring bela sungkawa ka batur kuli anu beunang papait nyaeta Mang Yayan para mitra. Assalamualaikum Mang Yayan. Hapunten Mang, aduh kuring siang teh tiasa ngiring nguburkeun. Rupi dunungan teh apaan da kebun panen nembongkeun ka urang kabeh ieu teh. Ieu Mang, kuring ukur tiasa masihan terong ieu. Manawi kaanggelan nambi-nambi keur deungeun dina tahlil engke. Da dunungan mah boro aya titipan naon atuh. Diarepkeun ge kala kajongjon we Mang. Naroskeun Mang Yayan ge henteu. Ceuk Mang Kampleng. Si terong dina karum teh lajeng diampihan ku nu sanes. Dicanda ka hawu keur dipasihkeun ka kaum ibu anu ngurusan deungeun jeung sangu. Mang Yayan bari ngajak Mang Kampleng kalebet lajeng harita gek calik dina lampit anu geus diampar di pasemahan. Atur nuhun pisan Mang Kampleng, kuring nuhun ye. Dupi Mang Kampleng teh sanajan batur sapopoe di sawah di kebon. Geuning langkung kena bisa diaku dulur keur tulung tinulungan jeung bating dulungan mah geuning Mang. Oge kuring teh aya picarioseun eta anu penting. Lumawi tadi siang wakil jari jeung Mang Taslim ban ka dieu. Panjang cariosna mah lah. Ngan singketna we nya ieu mah kiwari Mang Kampleng kedah bisa ngabantos urang dina perkawis anu aya patula talina jeung dunungan ieu mah. Mang Yayan kocapna harita Mang Kampleng ge janten rada bingung. Dupi Mang Yayan nyebatkeun aya pakaitan halna sareng dunungan manehna sorangan para mitra. Mangga Mang Yayan, dupi perkawis naon ieu teh Mang Yayan? Kieu Mang Kampleng, salmi ieu Mang Kampleng ngaula ka dunungan. Nah geus pernah acan kitu asup sajeroning imah dunungan anu hegar kitu tah. Nya ari asup mah sakadar asup mah geus. Memangna kunaon ieu teh Mang Yayan? Taros Mang Kampleng, masih can ngertos Mang Kampleng mah. Mang Yayan naros kitu teh aya sabab anu bade ditalungtik. Nu mawi kieu Mang Kampleng, ari sakadar asup mah da kuring ge sami. Ieu mah sugan teh Mang Kampleng baheula pernah asup sajeroning imah dunungan. Nyaho dugi kamar-kamarna, rohanganana, manawi jeung manawi yeuh. Aya tempat atanapi kamar anu khusus teu meunang diasupan ku sawae, sugan terang. Mang Yayan harita naros ngalelekan ka Mang Kampleng dikawitan tina perkawis tempat-tempat rohangan anu aya di imah dununganana para mitra. Pamajikan anu pernah Mamang, da harita pan kungsi. Sawarsi kapungkur mah janten bujang di manehna nyaeta bubujang di imahna. Mun telepat mah ceuk pamajikan teh aya sih hiji kamar anu memang eta kamar teh
teu kenging pisan dibersihan ku sasaha salian ku khusus manehna jeung pamajikanana hungkul. Nya kapungkur pan dulungan teh masih kene sareng binalem. Nahan memang cek pamajikan urang ge eta kamar teh saban poena teh ambeuna teh siga ambe dupa, ambu kemenyan kitu tah Mang. Kunaon kitu Mang? Waler Mang Kampleng di akhiran naros dupi anjeunna ngaraos teu paham kana maksud Mang Yayan harita para mitra. Gampang, jadi jelaskeun Mang. Ayeuna urang bade naros deui ye. Ieu mah pribadi nanya. Ari Mang Kampleng curiga henteu ye dunungan teh sugan beunghar ku pamunjungan. Mang Yayan naros kitu Mang Kampleng wandana lajeng olohok bingung siga-siganing manehna reuas jeung hariwang. Kunaon Mang Yan naros kitu Mang? Ari kuring mah salares-laresna we nya Mang Yan. Numutkeun pamajikan mah anu kungsi ngalaman bubujang di manehna aya sangkaan kitu Mang. Ngan kuring teuing mah rada tebih kana nyangki kadinya mah lumari kuring pan sifatna teu mikiran batur teh ya. Nu penting mah asal urang ulah diganggu jeung pribadi urang ge tong ngaganggu ka batur kitu Mang kuring mah. Tembalna Mang Kampleng ngawaler naon ayana dume sifat manehna memang teu hayang mikiran batur para mitra. Asal nu penting sorangan ulah diganggu jeung ngaganggu oge ka batur. Ayeuna kumaha mun sakintenna urang anu diganggu dugi ka anak dijadikeun tumbal Mang Kampleng. Mang Yayan nembal deui nanging Mang Kampleng kalah kanyerengeh seuri ngadangu kitu para mitra. Ari Mang Yayan siga jalma linglung Mang, amang teh keur peuting nyebatkeun tuduhan ka batur bieu kalah kadunungan sorangan. aduh Mang Yayan. Tong seuri Mang Kampleng. Urang teh lain bohongan atana pikeun linglung ya teh bener ye. Serius ya urang mah. Mang Yayan lajeng wae ngageuingkeun seuri Mang Kampleng harita ku cara tembalna anu serius para mitra. Nu bener ya teh Mang Yayan. Mantap teh tadi urang teh naros ka didinya ye. Ngeunaan rohangan jeung sajabina. Percaya jeung teu percaya ye Mang Kampleng. Siang tadi wakil jali jeung Mang Taslim ka dieu teh nepikeun omongan. Nyata omongan Haji Wawan. Di awal dugi akhir sadaya kateranganana lebet kana akal oge. Saluyu jeung nu anggeus-anggeus Mang Kampleng. Tembal Mang Yayan para mitra. Kiwari singkatna nyaturkeun katerangan sadaya ti nyemahna wakil jari jeung Mang Taslim waktu siang teh ka Mang Kampleng. Dugi singkatna Mang Kampleng ge ngarasa sami bisa nyokot tambang beureumna saprakna dicarioskeun kitu teh. Sumuhun Mang Yayan. Dupi laras oge naon anu dibejakeun ku pawakil ka Mang Yayan teh. Nah, ieu teh aya benerna kitunya carita pamajikan urang kapungkur teh nya ngeunaan dulungan. Mang Kampleng jul we harita emut kana carita pamajikanana kapungkur ngeunaan manggaha anu disebatkeun aneh nanging kunyata kasaksian para mitra. Carita kumaha Mang Kampleng? Mang Yayan naros dume panasaran oge Mang Kampleng harita nyarios kitu. Saurna aya carita anu kungsi di alaman pamajikanana namangsa masih janten bujang di imah manggaha baheula. Saumur hirup ieu nya ieu carita karek wantun dibuka ye Mang. Diobrolkeun jeung batur ge. Nya ieu teh nembe Mang Yayan hungkul ye Mang. Janten kieu ya Mang Yayan. Saur pamajikan kuring teh Nengnong para mitra. Dongengna ka bujang Nengnong. Kukituna urang lajengkeun ke dina seri ka-28 ya para mitra. Panginten sakitu anu tiasa kapihatur di wengi ayeuna mah. Sim kuring nyuhun dihapunten tina samudayaning kalepatan. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.